tahu apa itu nama kampung? Cikirai Tuan. Cikirai. Mana Tuan tahu itu nama kampung? Jadi si Cimot jadi mata-mata Belanda teh. Awas ya, dilaporkan mulai ke Pak Ustaz. Siapa itu? Itu dia. Mana? Oh, biar saya yang habisin. Ci, biar ada orang yang lupa barengan teh, Ci. Adul. Dul. Woi, Dul. naon woi? Diuk. Lain naon teh sok itu. Lain. Talatah teh geus dibejakeun. Oh, anu bener ya teh. Kasih iji teh lewat si Neng. Halus terus. Tak isukan urang arek janjian jeung si Neng ulin. Eta teh. Geus dibejakeun tah mah beres. Oh, sip atuh bener. Heun eta mah geus tong dibahas deui da geus diomongkeun. Ayeuna mah aya beja ti warga bahwa daerah anu diserang ku Belanda teh eta daerah anu disebutan kabeh teh geus diserang ku Belanda. Baru gitunya dulu. Ngan teuing daerah urang ieu teuing kadatangan ku Belanda teuing moal. Nah, gitu dulu. Heueuh nya eta beja ti warga teh batur mah geus kitu, geus diserang. Gawat. Nah, emang nah ya ibu di serangku Belanda kumaha sih lamun emak abah emek maneh komo di si Neng sok sia sia maneh mah Lain hayang sing jauhkeun amit-amit. Si Neng sakilang isukan arek janjian. heeh tuh kumaha lamun kitu nya maneh mah mulai hari geus inget ka si Neng teh aduh.
geus tong dipikiran. Lain, duh. Sorangan masuk jadi ringrang ka warga. Terutama urang mah ringrang kasih Neng. Geus aya nama urang pasrahkeun kanu kawasa. Tapi tetep urang mah kudu jaga-jaga, kudu waspada, ya. Memang eta oge amin ya Allah ya robbal alamin kitu teh mah. Memang bener kudu waspada ulah rumasa urang jongjon. Tiba-tiba daerah urang teh diserang ku walana tapi tetep nu ngaranna siaga mah kudu bener matakan ronda ge kudu digalakeun deui. Eta bener. Ulah anu datang henteu datang hiji asup ka imah hiji matakan kudu breng sararea datang supaya lingkungan urang teh aman. Di mana aya datang walana ge urang geus siaga. Kitu dul. Bener. Satuju urang. Ari kitu. Heeh. Aduh. Tolong. Aduh. Mel. Aduh. Tolongan euy. Aduh, tolong. Duh. Mel. Tolongan. Aduh. Duh. Mel. Tolongan, duh. Allahu Akbar, subuh. Aduh. Mel. Tolongan euy. Duh. Non. Tang. Non. Jangan bantu. Jang. Tunggu kunaon mana teh, Jang? Sabar ya. Tanah basah. Lain, kamu cari tanah kunaon di mana? Mas tadi ngarit. Di dekat gedung kosong eta, kamari mah kosong si gedung eta teh. Tadi pas di deketan asrama si gedung teh. Aya Belanda mang arek nyerang cina kalamur urang saksina tingali dipede ke Belanda. Aduh, itu bisa dibiarkan lima gawat. Aduh, berarti daerah orang bener-bener genting. Ayo orang bawa ke Pak Ustadz sabari laporan ke warga deh. Ayo, urang lawan. Aduh, bisa jangan tapi. Aduh, insya Allah bisa meren Pak. Gini. Lawan. Aduh. Jangan beladi.